Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Dimas Rom lah nyentak. Gek manehna diuk dina bangku panjang nu hiji deui. Satengah neudetkeun maneh maklum keur nafsu. Nah atuh ana porea teh bangkuna nyungkedang lantaran diukna sisi pisan. Dugi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Alah yeung. Dimas Rom lah ngagorowok reuwas. Leungeunna roroesan anu saterusna ngajurah roh dina ubin. Aduh. Tah ieu ya. Iya. Nu mamawa sial teh. Gorowok we kana kelom. Mulawar we. Dibaledogeun ka juru tulis jeung katua kampung. Atuh, pogo we. Keur mah maranehanana oge ngarasa reuwas nempo nu ngajurah roh teh. Ayeuna katambah dipalengpeng ku kelom. Sakedapan mah hargeueun. Bisa bae kabeunangan mun teu inget kana ulin Cibolerang mah. Rokaya Mang Empung sial. Salamet nama salamet ngan sial. Dina ngagiwarkeunana teh milepas teuing. Sedang bangku eueuh panyarandean patuh teu anta parah deui koleang awakna teh jengkang juralit ka tukang sirahna nutug sukuranggah duanana kaluhur. Bareng jeung ngajuralitna Mang Empung juragan lurah muru Nyimas Rom lah nu kusah koseh kanoro kaya deui sukuna ti kudawat kana suku bangku. Atuh teu ampun deui bobot belabuh nang kuban beno tiga goloncong. Nah kunaon atuh nyi omah teh? Halik ka ditu garanangan deui nu bahena. Ceuk Nyimas Rom lah bari karawak we kana sapu puguh keur nafsu keneh. Tuh man, lalaki teh loher mah kudu diwara ku ieu. Pokna bari teu eureun-eureun nu nang kuban teh diteungeulan. Aduh, ampun nyomah, ampun. Juragan lurah nakisan sapu bari kusah koseh jeung peporongkolan. Badis we pesing dikarepuk. Mantung ampun-ampunan. Tuh man, kolot-kolot teh ngan kakorobet we. Na geus teu seubeuh ku pamajikan opat. Dilawan ge, karo-karo gelo. Kuniang juragan lurah hudang beulenyang we lumpat kaluar ti balai desa. Ti babaranting bendo mah jual we mani deplek urut kagalai. Red Nyi Lurah kanuduan deui. Kakara dipolong ge
geus ting paruringis bari undur-unduran sieun kabagian hadiah gagang sapu. Kadieu Mangpung, kuring rek nanya. Bari nyampeurkeun. Mang tua nu memang hatena geus kalimpudan ku kasieun. Mireungeuh Nyimas Rom lah nyampeurkeun. Teu anta parah deui. Gentak manehna balik kanan. Siap. Gua julang luncat keluar. Tapi sial deui bae. Ari panto ketebak angin atau pogo we. Gedung. Sirahna neunggar panto bale desa. Bru namru. Dut we hitut. Red ka Nyi Lurah. Borongbang we lumpat notog-notogeun maneh. Juru tulis soma deui teu tinggalieun. Nurutan Mang Empung. Ngan cilaka lantaran rusuh teuing. Teu inget sama sakali yen manehna mah jujur di lawang teh. Atuh puguh we. Ari gajeleng ari gedor we sirahna ti dagor. Tapi teu dirasa. Bari nyekal sirah manehna ti paparetot nuturkeun Mang Empung anu geus ti heula meleteng. Lir nu diudag munding edan. Kanca dangu sadayana. Abong kena adat kakurung ku iga. Kitu meureun babasan nu diterapkeun ka Juragan Lurah Barja. Teu kalis geus kapergo kudu jadi pamajikan. Malah nepi ka meunangna panyiksa diteungeulan ku gagang sapu. Hatena teh keukeuh we ngageremet. Kabita ku Nyi Esi. Hiji mangsa dak badami jeung Mang Tua. Kumaha pijalaneunana sangkan laksana sapaneja. Lamun sanggup ngabantuan mah matak naon. Si Asmita we didodoho urang intip ti bongohna. Ari salakina geusirna mah piraku sugan Nyi Esi teh teu daekeun. Tapi Mang Tua teu sanggupeun. Ari ngan ukur duaan mah. Lantaran Asmita teh lain bantrak-bantrakeun. Geus tembong kapan wewesena. Si belang nu sakitu garangna teh geuning kumanehna mah bisa dipaehan. Ras Juragan Lurah inget ka si Babah Gondok. Manehna teh geus kanyahoan jago kuntau. Turug-turug ka Asmita teh ngewageun lantaran tara daekeun ngajual areng ka manehna. Hiji kitu. Kaduana, kapan si Babah teh baheula kungsi diturungan tina perkara ngamilik huma jeung kebon mangsal hapi. Ayeuna upama dipentaan tulung teh mah piraku manehna teu daekeun. Teu panjang mikir. Belenyang we Juragan Lurah ka Nangkapait. Ari gok tepung kacida kagegeteunana lantaran beungeut si Babah teh harita masih keneh gareuneuk. Ari ditanyakeun cenah eta teh harita gelut. Jeung Asmita teh ya dumeh teu dibere meuli minyak lantung. Eukeur mah memangna bibit kaceuceup geus nyangkaruk dina hatena. Tihera ge kapan geus pok aya basa hayang nyilahkakeun ka Asmita. Geus badami malah saliwat mah. Ayeuna dikumahan pisan. Atuh haripeutna keur nyanggupanana teh. Ngan cenah sabisa-bisa kudu ku jalan demit heula. Ceuk si Babah teh. Sing rikip sarta ulah gereges gedebug supaya caina herang laukna beunang. Tah, kitu we julagan. Ku jalan licin. Lika salan mah. Lupana si Asmita teh moal wenang.
Lia pinta menpo julagan. Cek si babah setengah ngelingan. Wah, tu sangka atunya. Nanti sah guruna. Sugan teh kabecus tah si kasebelan teh. Juragan Barja bari ungut-ungutan. Oi oge. Oh, tu nyangka seliki aja juragan. Kalau arita untuk pasang ilmu liang walong sai welili bumi ojong ilmu caca bulak. Wah, jalat mulun. Teh mual loga silah. Cek babah cengar-cengir bari ngarampaan huluna. Nya kapan babah teh pinter kuntau. Tapi eta geuning banget mani bocok gitu. Ya urang make jalan demit we. Tapi perlu neangan batur tiluan deui mah. Bisik ku demit sulit. Kapaksa urang teragal piraku sugan koroyok mah. Ganca dangu. Ari Asmita mah nu diupatna teu mantra-mantra acan. Yen dirina jadi bubulanan kageuleuh jeung kaceuceupna Juragan Lurah Barja katut si babah gondok. Harita ge manehna mah geus rek sajungjungeun ka gunung rek ngareng. Sanggeus tarapti jeung papatah ka pamajikanana. Kudu bener-bener ngajaga budak. Nyaleos we manehna indit. Nu disorang mah mimitina jalan satapak sisi kebon. Tuluy malibir sisi pasir ngaliwatan pahumaan anu parena keruh ruih koneng nu kencak atuheunana pinuh ku tatangkalan. Beuki jauh beuki nanjak bari kukurubutan geus ngambah leuweung nu tangka kaina ting jeleg-jeg keuman mata keung. Beras kan rada lenglang pareleng malibir sisi gawir anu lungkawing. Jurangna calangap lir nu keur nunggu mamangsan. Nongoh deui ngarekuh nanjak ngaliwatan dapuran tangkal kaso nu gagigidik. Ungkal pengkol luak leok nuturkeun jalan satapak. Tungtungna beras bae ka tempat pangarengan. Bus manehna abus ka saungna. Cucul-cucul babawaanana. Keluar deui ngajingjing bedog jeung kampak rek nuar piarengeun. Waktu panon poe meh tunggang gunung. Asmita gek diuk dina batu parantina. Ngadadak. Brai kajadian bareto basa gelut jeung maung. Nembongan deui. Kapan didinya adu regengna marbutkeun nyawa jeung si barong teh. Jadi kenang-kenangan oge unggal datang kadinya kudu inget bari dibarengan kuting puringkakna bulu punuk dijiraeun sok sieun ngalaman deui. Sabot manehna keur ulang kitu nginget-nginget kana kasieun. Anu segrok teh. Tukangeunana aya nu disada. Gebeg. Korejat malik ka tukang. Ari breh teh. Ambuing aya begu nu gedena mah sagede doma adu. Geus manco we ti tukangeunana. Sihungna pikagilaeun. Untung we teu jojo nyuruduk nyasaak tonggongna. Segrok. Bagong bayangan disada deui. Matana najan semu petet tapi jelas muncereng ka manehna. Suku hareupna nu pondok tur leutik teu daek cicing. Sedeng moncongna udar-gidar nembongkeun sihungna. Ari ceuli rancung duanana ajeg heuras. Atuh teu wuduk. Asmita mani ngadeg-deg. Tapi manehna taki-taki ngajaga dirina. Segrok deui disada. Bersabrut we nyuruduk
lempeng ka Asmita. Rikat Asmita nyerong ngalengkahkeun sukuna salengkah ka Gigir. Bareng jeung ngagebrugna begu nubruk batu. Bedog ngaheat, celap. Seseukeutna ngahanca punuk. Kuih. Bagong teh ngajerit nahan ka nyeri. Sakedapan begu teh nyungkruk. Tapi memeh Asmita ngahanca deui. Si Bagong bayangan geus cengkat ngagibeg malik ka musuhna nu ngajega hareupeunana kalawan taya aling-aling. Asmita cingceung ngabagi panenjona ret ka beulah katuhu tempat pikeun piluncateun heureut naker. Sisina gurawes gawir anu leubet ku tangkal paku jeung loba areuy. Ret ka beulah kenca memang lega ambahan tapi taya aling-aling pikeun nyalindungkeun diri. Tatangkalan nu galede rada jauh pernahna, sedang Bagong geus tangtu kana galakna lantaran punukna geus dewang anu ngalantarankeun jadi bayangan. Tacan gereng se mikir, Bagong geus nyuruduk manten, bari ngagereng nyangereng nyentarkeun hate teu loba codeka. Jedong! Asmita luncat ka beulah kenca, habak. Bedogna ngahanca tonggongna. Bari ngaguik nu ngadua kalian. Bagong teh ngagibeg malik jeung awakna. Sabrut deui nyuruduk. Geus teu nolih di kanyeri. Maksudna hayang ngabeset ping-ping musuhna. Asmita rikat luncat bari ngarenghap. Kesang geus nyurulung. Jibreg saluar awak. Paris jeleng teu ku hanteu. Ti kudawet kana akar kai. Atuh kudupruk ke ngudupung. Rikat Asmita ngagorempal malik. Breh si begu teh malik deui nyuruntul ka manehna. Gentak ngagorentel deui ka Gigir. Waktu Bagong nyeprut nyuruntul gigireun nyuruduk angin. Najan bari ngagoler Asmita sakilat ngaheumbatkeun bedogna kana palebah sukuna. Bagong ngudupruk lantaran suku hareup sempal sabelah. Porengkal Asmita hudang habak deui. Bedogna ngahanca punuk jeung bangusna. Gejos. Pakemplongna dirojok ku bedog. Atuh Bagong teh saukur guguikan bari gulang-guling anu tungtung nama ngeleper sorana beuki leungit. Les we jempe tinggal bangke begu ngabugigag baloboran mandi getih. Geus ngadua kalian ieu. Oge nya di tempat ieu pisan. Aing meh ngaranna pancilaka. Ceuk Asmita dina garentes hatena. Naon araheun anak begu mah. Mana sina? Waktu maehan si Barong. Aing menang si Hung jeung kulitna. Kanca dangu harita geus mimiti reup-reupan. Sanggeus ngabersihan bedogna kudang daunan. Bidik we Asmita nyokot dahan kai nu ngagoler. Dipake nyungkal bugang Bagong. Dikulitik-kulitikeun, digubrageun kana gawir. Kolea gubrag. Jadi parab jungkrang. Saputing eta manehna teu nyieun durukan. Ngarengkol we di saungna. Ngagojod disimbut sarung ngareureuhkeun kacape. Dina hal Asmita gelut jeung Bagong. Seorang oge taya anu nyahungeun. Lantaran manehna ngajejempe maneh. Pamajikanana ge teu dibejaan. Malah kasobat-sobatna nyaeta Unan teu buka Rusia. Sanyana bisi ngagempurkeun deui cara bareto. Heg bae ka emper-emper ka juragan bos mantri bos wesen. Mangkaning manehna ngareng teh sasatna mah tanpa idin. Susulumputan. Pugu belatingna kacida gedena. Di teang-teang mah meuli surat pasna teh leuwih di tengahna bebeunangan. Mangkaning juragan bos teh culametan pisan. Kudu teh dikirim satanggungan mah
mupundutan lain meuli. Kanca dangu sadayana. Harita Asmita keur meres-mereskeun arangna di pipir. Poe eta teh rek init dagang. Tapi hate ngan sesebelakan bae. Kawas kila-kila rek manggih katugenah. Curiga teh sieun anakna cilaka. Mangkaning bangor pisan sok tuar teor sorangan. Kade sih sing tulaten ngajaga si teh bisi ulin kagawir. Memeh ini teh Asmita papatah heula ka pamajikanana. Oh atuh Kang. Sok kadinya teh lamun nuturkeun anu galede. Hek atuh akang rek inditnya. Omat sih ulah sambewara di imah teh nya. Asmita teu oleh mapatahan. Moal Kang. Kadewe minyak lantungnya meuli eta we deui Akang peuyeum sampe jeung kerupuk gelung anu ditiiran. Nya heug bae. Ayo tuh mumpung isu keneh. Walon Asmita regidig nanggung tanggungan areng ngabengkot mudun ka lebak. Sajarone ngincid nanggung areng. Hatena keukeuh ting seredet sesebelakan. Bakuna mah nyolok bae ka anakna kokolebatan nembongan. Kadeuleu dugla digleuna lamun keur ulin diburuan. Kadenge jejerewetanana upama keur diheureuyan ku barudak galede. Seurina nu nyeleukeuteuk harus mun keur dioleg ku indungna. Matak dengdeleueun jeung dedengeun kawantu budak keur cooeun. Aya rek balik deui Asmita teh tina ku ngarasa melang sok sieun si kumaha onam. Da ieu hate rarasaan teh teu ngareunah pisan. Tapi dipikir deui geus kagok asong. Ongkoh rada regreg meusan. Pedah rek ini tadi kungsi papatah ka Nyi Esih. Tiraku sugan make joledar ngajaga budak. Da manehna oge sakitunya ahna kanu jadi anak. Sarua we teu beda. Dipake ngalamun mah teu mata karasa leumpang teh geus jauh pisan. Kampung sedah urip geus kaliwat. Oge kumanehna teu kabireungeuh. Aya 2 jelema nu ti barang mudun ti Cicapar, manehanana ku kuliwedan nuturkeun Asmita ti kaanggangan. Nepi ka palebah kampung Sokol. Eta 2 jelema teh mengkol ngenca tinggardi. Satengah lalumpatan. Sedangkeun Asmita terus we noyod muru ka Nangkapait. Hayang geura ngajual arengna sarta moalila rek terus balik deui. Lumeh hatena ngarasa melang kunu ditinggalkeun babakuna mah ka anakna gumilar. Buah ati kembang mata panyileukan inung bapa beurang peuting teu weleh didama-dama. Kabeneran mun ayeuna aya wahon nu nyiar areng. Moal capek nawarkeun. Cek gerentes hatena bari ngungkung. Nepi ka Nangkapait, cag tanggunganana ditunda, bari nyusutan kesangna ku sarung anu tadi dibeungkeutkeun. Asmita luak liuk, nempoan sugan aya wahon. Anu biasa sok nyiar areng. Tapi harita mah keur sepi. Aya oge mobil taksi sigana mah ngabagug hareupeun si bawah gondok. Rek dibawa ka Cihuni we.
Cek gerentesna bari rigidi we ditanggung deui. Kakarage rek ngalengkahkeun suku ditukangeun aya nu nepak kana tonggongna. Ari direret horeng dua jelema boh wandana boh pakaianana geus matak nimbulkeun kapaur. Kumisna ngajedig baplang sanggadulang. Nu saurang dikampret hideung, nu saurang deui di kaos belang-belang badag. Calana tinggal lober pangsi hideung. Mun keur waktu tadi Asmita nyahoeun aya nu nuturkeun. Moal teu kacidareuwasna. Lantaran nya jelema eta pisan nu tita tadi ngukun ti kaanggangan teh. Dijual jang hareng teh. Nu make kaos belang nanya. Paroman teh riuk-riuk mata kresep. Sumuhun kulan. Walon Asmita. Ayo atuh tuturkeun kaula. Si kaos belang ngajakan. Pangaosna heula kulan. Asmita teu kebat. Tuturkeun we, tong cerewet. Harga mah geus prah. Ceuk nu saurang deui bari nyurungkeun Asmita nitah nuturkeun si kaos belang. Kakarage meureun 5 lengkah di toko si Babah Gondok aya nu norojo kaluar. Juragan Lurah Barja, tua kampung Sanukri, upas duaan jeung nu saurang deui nu matak nyeblak hate mah. Nu tayalian juragan bos make pakaian kadinesan. Dina cangkengna nyolegreng nyoren pestol. Asmita ngadadak ngarego. Maksudna mah rek balik deui. Antaran hariwang sieun dipariksa ku juragan bos. Tapi si kampret hideung nu geus surti kana cingeusna Asmita. Manehna nyurungkeun ti tukangeunana bari pokna teh. Ayo jang terus. Kepan eta juragan bos rek meuli areng teh. Ana seblak teh. Asmita lain rewas deui. Barang ngadenge caritaan si kampret hideung kitu teh. Geus teg we dina hatena yen dirina rek disebakeun. Teu henteu parah deui. Ubrag we tanggungan areng teh digubrageun. Seak we manehna lumpat ti babaranting. Mengkol ka jalan jajahan anu berasna kalemburna. Pegat! Pegat! Tewak! 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 Juragan bos gogorowokan bari ngudag dituturkeun ku juragan lurah katut upas nu duaan. Sedengkeun si Usin jeung si Warma nyaeta 2 jalma nu di kaos belang jeung di kampret hideung teh geus ti heula ngabrik Asmita. Memang ayana juragan bos di dinya teh ngahaja rek nangkep Asmita. Lantaran manehna geus dilaporkeun ku juragan lurah jeung si Babah Gondok. Yen Asmita sok ngalakukeun ngareng ditonggoheun kampung Cicapar. Asmita nu memang dina dirina geus pinuh ku kasieun. Teu malire ka si Usin jeung ka si Warma anu keur gogorowokan nitah eureun. Manehna kebat mangpret lumpat. Tapi sajeroning lumpat hatena mah teu wudu bingung. Kudu ka mana nya nyungsi. Da upama manehna balik ka imahna katangkep mah teu burung. Sedang nungudag geus kadenge gebligna tukangeun. Cetruk Asmita ditajong kana batu. Ronton. Kedepruk. Manehna ti sungkrud. Malik ka tukang geus nyampak si Usin patutur-tutur jeung si Warma. Siap. Gabrug we. Si Usin ngarontok ka Asmita. Asmita rikat ngagorempal hudang rek lumpat deui. Ngan orokaya sukuna kaburu karawel manten ku si Usin. Gobot we Asmita ti beubeut. Teu nolih ka nyeri. Tarangna buncunur ninggang kana batu. Manehna budi satekah pola. Cedak si Usin ditejeh satakerna. Keuna kana sirahna. Parejat Asmita udang deui. Ngan cilaka si Warma kaburu nepi manten.
karek jung nangtung. Perep si Warma geus ngahiuk ngincer puhu ceuri Asmita. Asmita rikat nakis bari diteruskeun newak pigelang si Warma sarta dicentlok satakerna. Tonton kebun si Warma disusut nyiung tanah garing. Ari si Usin harita ngajareg-jeg hudang teu kira-kira amekeunana dumeh sirahna nu disuhun saumur-umur ditejeh ku Asmita kalawan teu loba carita sabrut we ngirimkeun jurusna nonjok gado. Asmita rikat narik suku anu katuhu ka tukang ngawangun kuda-kuda nyerong sedang leungeun katuhuna siap rek newak pigelang musuh. Leungeun kencana geus dicadangkeun pikeun newak siku anu maksudna rek diparieuskeun. Tapi lain oge atuh si Usin jago asal Banten anu datang na kadinya teh jadi tukang pukulna juragan barja. Sakicep kumanehna ka judi kumaha maksud Asmita anu mata kan sakilat pisan pereupna nu tadi ngahiuk teh geus robah jadi siku nu rek ngabadug gado. Asmita ngaranjug sakilat manehna ngiserkeun sukatuhuna bari meupeuh siku musuh sedang leungeun kencana ngalayang nimpah kana beuheung anu rokaya. Bari ngagilekeun sirahna si Usin geus hasil nyalametkeun beuheungna bari narik sikuna sedang leungeun kencana nyebrut nonjok iga burung Asmita. Tapi Asmita oge teleh kesit gawat mundur salengkah bari cetrak pereup si Usin diteke. Si Usin ngarepeng bareng jeung eta Asmita ngasuhkeun pereup kencana. Tapi si Usin rikat nakis ku leungeun anu katuhu. Puguh eta nu dipikahayang ku Asmita. Sakicep manehna ngasupkeun pereupna kana iga burung belah kenca musuhna. Si Usin teu bisa nakis atuh kalawan lungsur langsar pisan. Cedak jurung gunung we nahan kanyeri cerot irungna jadi para pereup kencana. Ceko carehamna ditimpa kaleong ubrag we. Si Usin ngalungsar teu inget di bumi alam bari bujrat bajret irungna bijil kecap. Asmita ngarenghap narik napas rokaya. Si Warma nu harita geus hudang deui tina tisungkrukna sakilat ngarontok tonggong Asmita. Beungna dengkek ti tukang. Asmita ngelel sedang beungeutna geuneuk puguh jalan napasna kacadet. Henteu budak baduh hayang lesot. Tapi dengkekan si Warma kacida pageuna. Kerapudi sia setan. Sakedeung deui oge sia teh dibangkol. Campelak sia kumawani ka juragan lurah. Ceuk si Warma bari tetep ngadengkek. Asmita lenglengan teu puguh dedeuleuan. Beureum koneng hejo ririakan kunang-kunang. Ngadadak brai gambaran anakna nembongan keur ditirik-tikan we ulin diburuan. Kumilar abah dengan cicila Rep Asmita beureum ngumpulkeun kekuatanana. Kusial leungeun katuhuna usik ditarik ka luhur. Suku kenca dilengkahkeun setengah ka hareup. Suku katuhu ngahakan iga burung si Warma. Bareng jeung ngagilirna awak Asmita. Aduh. Si Warma ngagorowok bari ngalesotkeun pangdengkekna. Bareng jeung ngagorowokna si Warma.
Sakilat Asmita ngarawe leungeun si Warma ku gaya monyet naruh buah hangasa. Sedang leungeun kencana nu ngeket ngaut beungeut si Warma. Atuh puguh we si Warma pakupis getih mimiti ngucur tina beungeutna. Sabot kitu leungeun katuhu Asmita ngajambrek ceuli si Warma. Walau, walau, walau. Huh? Si Warma ditimpah deui angeunna ku peureup kenca Asmita nu geus disadiakeun. Atuh teu ampun deui si Warma ngajurung kunung terus ngagaleong ku debut nang kuban bari gegerungan. Jrek tonggongna ditincak. Si Warma jadi kokowowongan kawas anjing kadempet pantok. Lepaskeun setan. Kadenge nu nyentak tukangeun. Sakilat Asmita mali ka tukang bari ngirimkeun peureupna jekuk blak we nang karak. Si Horeng mangpung sanukri. Aduh. Cenah bari ngutahkeun getih jeung huntu handapeunana geus coplok. Srog juragan bos di tukangan Asmita bari nodongkeun pestolna. Sedang ti hareup dua upas oge nodongkeun pestol kana dadana Asmita. Katai Asmita ngadadak lungse. Awakna ramoh poe lir dipupul bayu. Rek ngejat kumaha, rek lumpat ka mana. Puguh dilingkung ku musuh ditingkar kunu pinangkepeun. Omo mireungeuh ku cubung pestol anu molongok. Najan nya manehna jelema bodoh. Nyaho kana pibahalaeun mah. Yen sakali jedor jalma teh moal menyat deui. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.